Syarat sahna puasa aya opat. Nomor kahiji Islam, kafir teu wajib puasa. Sabar apakah nyana teh osok puasa teu wallahu alam. Ya. Urang gua presiden dikersakeun samar urang. Eta saboda emang kos kitu, sasage nyamarkeun ka nya nama. Cenah Islam atuh alhamdulillah. Cenah setengah Islam atuh kumaha sia bae. Kumaha cenah tekad kiai? Cek kula bae Islam. Kanyawan Islamna disundatan cenah. Syarat sahna puasa aya opat. Nomor kahiji Islam, kafir teu wajib puasa. Sabar apakah nyana teh osok puasa teu wallahu alam. Ya. Urang gua presiden dikersakeun samar urang. Eta saboda emang kos kitu, sasage nyamarkeun ka nya nama. Cenah Islam atuh alhamdulillah. Cenah setengah Islam atuh kumaha sia bae. Kumaha cenah tekad kiai? Cek kula bae Islam. Kanyawan Islamna disundatan cenah. Nomor kedua waklun, boga akal, pinter, nu edan teu wajib puasa. Ketika aya perbaikan jalan ngaspal, ajunyana ngarokok, eta edan. Atawa ibu boga salaki aju berang ngarokok ngopi, salaki ibu edan. Nah ieu jelema edan teu sah puasa. Budak leutik lantaran can baleg, can tamyiz teu sah puasana. Merkatilu wanikaun minawi haidin suci tina sebangsa haid. Haid, nipas, wiladah, eta teu sah teu ngasahkeun puasa. Zaid, head, sakitu ge teu nipas. Hindun head berarti teu sah puasana, haram nyana puasa. Wiladah haram puasa, teu sah puasana. Khusus untuk kaum hawa mun head teu sah puasana. Nipas teu sah puasana. Wiladah teu sah puasana. Cenah kiai ieu mah janu kaluarna waktu ngalahirkeun teh sakadar daging. Jadikan 40 hari. Cai mani 40 hari, getih kentel 40 hari deui daging kimpel. Berarti 3 kali 4 12, 120 hari mun dibulankeun berarti sabaraha bulan? 120 sabaraha bulan? Paingan teu sugih-sugih, dagang mah dagang teu sugih atuh ngitungna ge salah. Sakanyawan ku aing. Untuk kayak pedagang mah ngitungna kudu tepat, cet. Ieu mah ngitung salah. Masya Allah, entah kerugi baludu atuh. Gusti. Tah, 4 bulan berarti geus jadi daging kimpel. Mules ternyata keluar eta teh keguguran miskram. Tetep eta teh ngalahir kabener bulan puasa, teu sah teh puasa. Atawa kakarak ge 2 kali 40. 2 kali 40 saberapa bae? 2 kali 40 bae jadi saberapa bae?
2 kali 40 Masya Allah aing dikersakeun hirup babarengan jeung nu bodoh kieu 80 mun dibulankeun sabaraha bulan tuh nah eta nyana mules keluar praktek keluar teh getih kimpel ngalahirkeun kene ngan keguguran ngaranna Islam ka eta teh tetep haram puasa. Nomor kaopat nyaho kana waktuna bahwa waktu narima kada di puasaan bahwa ieu teh Ramadan. Emang aya waktu nu henteu narima kada di puasaan aya mana? Lebaran haram puasa, aya mutasyrik haram puasa. Tah ieu mah nyaho bahwa ieu Ramadan can lebaran lain aya mutasyrik. Eta syaratna syarat sah puasa. Syarat wajibna puasa aya 5 hiji Islam nomor kedua taklif Islam jadi syarat wajibna berarti kafir wajib puasa. Taklif kudu anu mukallaf kataklif kaperdih ku syarat ulah anu teu kataklif budak letik can kataklif andai kata puasa ganjaranna jang indung bapana teu puasa masalah sebab can kawajiban can kataklif nu edan teu kataklif mugma aleh nu ayan weureu tengah haja sarua wa itaqatun jeung kuat puasana bagi nu teu kuat mah teu wajib puasa jelema geus gering atawa naon gitu mah sehat mah asal kaasupan bae nya mah sehat asal teu kaasupan we haju bae kesa lilis jadi mah kudu nyemil mantap keur ngaji ge nyemil eta lamun nu keur ngaji nyemil eta mah eta nokos kitu kaluarkeun ti majelis besi tepak maksudnya ka urang mere henteu ka aing Pak kudu kuat jadi lamun teu kuat atuh teu wajib teu kuat mah. Nomor kaopat nawasihatun sehat anu gering teu wajib puasa jelema teu kuat puasa karena kolot. Zaid umurna geus 90 tahun. Teu kuateun puasa aki-aki mah. Gitu. Nah eta jarana teu kuat puasa kitu teu wajib puasa, teu kudu puasa. Teu kudu puasa aki-aki 100 tahun. Teu wajib puasa. Teu kuat, malik orok deui. Malik orok deui atawa green, parah. Teu wajib puasa. Masya Allah. Ini supaya Yahweh yo padahal geus jararaho kabeh. Mana deui wa iqamatun jeung teu kamamana. Man farada fi tunan syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an man syahida minkum asy-syahra falyasum. Dah jadi nyana teh teu kamamana wajib puasa. Kumaha lamun kamamana menang buka. Zaid ke Surabaya bulan Ramadan berarti nyana berangkat teh leuwih ti 2 marhalah safariem tawil menang Zaid teu puasa dengan niat tarakhus rukhsah syara aya kamurahan syara sebab jelema berangkatan teh kadang-kadang kapan lapar haju lamun lapar ke terganggu tujuanana murah syara mah teu kudu puasa geus bae buka ya Allah ya Rabbi
nginahin jasa tanu lelempangan. Mentak orang lamun hayang ulah puasa bulan Ramadan lelempangan bae. Iya, kemana? Ya, aing Cianjur kemana deh? Sukabumi balik ke Goro, ke Bandung, Semarang, Surabaya, terus ke Madura, balik deh. Ke balik malam takbir. Puasa. Masya Allah, apa masalah? Ya, lu sapar teh kudu puasa. Ya Allah, ya Rabb. Murah jasa, hampang jasa, sebenarnya puasa teh wajib betul di kodo. Mun ulah kodo, mun hayang ulah kodonya na lelempangan bae terus. Balik dek sakarat. Wajib kodo. Rukun laku hari rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting de niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peting nu ngaran peting ti guru datang ka pajar dek jam sabaraha bae tah dek jam sabaraha bae dek iraha bae dek keur kumaha bae pokona peting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teh ieu acak-acakan memangnya nama biasa lagi. Iya keur carita di jero salat ge teh. Ket ngomong ngadaguan imam nangel ya babacaanana. Salat Isya suratna teh Kahfi. Insyaallah. Wah rahmat teh. Tilok sinari ieu di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema. Asa loba jelema benyana surat tak kitu action. Lamun loba jelema masyaallah kul hudai. Tah iya jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah mangsa eutik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala nu mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara ramadhani jeung ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sia ramadhani di ramadhana di cak aing ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut. Itu masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadanu lo sia idaik mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan naon eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan aing ari cek tukang ngaji mah tu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mun ngaji amil babari
nawai fi'il tu mabni do marah pa jadi fa'il soma jadi maf'ul qudra sunna pasabna sunna patadzir soma mudhaf qadim do pun ku di jalamat jana kaza an huruf jar ada yang majrur ku di jalamat jana kaza ada yang mudhaf padim mudhaf pun ku di jalamat jana padim mudhaf ramadhani mudhaf pun ku di jalamat ramadhani mudhaf hadhihi mudhaf pun ilaih teu mantap kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih saya teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa fa'ilun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aya nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye. Tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun tah mah kos itu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia tah mah lamun kieu mah ye nawa itu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana ieu mah ganti mah tuh nawa itu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawa itu Ramadan ana deui barisan Ramadan hadis lillahi taala Allahu akbar pokoknya make Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah kitu lok dek salahkeun goblok jadi bae jadi ngalawudu tas ngalawudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi bae keur dahar jadi bae tak keur dahar kumaha penting bae kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi bae ya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kene orang bebeklan neng bebeklan saku ada ka mana bebeklan atuh geus biasa inget jana pas de keluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan ngabetan awat gak bareng gua teh jadi bae ya Allah babari ya nu pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-dua nana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal peti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kangjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa memeh fajar fala syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur
Zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling nyana kumaha mun poho kumaha teu batal puasa. Zain pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho yana dahar bak eta dahar ku nikmat teuing beak 3 piring haju jengkolna beak 1 kilo mal haju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deui tenang we sih tenang beres ngarokok selesai nyana inget Masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho nih kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa enggak, berarti aya uzurnya teh. Naon uzurna teu dibere duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pabajikanana teu make calana. Wow, Masya Allah. Atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung main nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeuna. Beres cak pamajikan orang itu bulan Ramadan Masya Allah jahel ini guna tengah mejan poho pugugul lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di guna teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalakeun cek teh urang ngadoa ayo geus pamajikana di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cak Kangjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua ngahiji niat kadua ngajauhan ti nu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa ti tadahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok we teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa batal
ngan kuduna dihuapan lamun nyokot gitu mah pangkarep karepan berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageun dahar mun teu dahar ku aing sia di pedang sia hedar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem kar jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo bisa terusan aju ngagayem sorangan dah bisa minta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya ayo ji atuh mun ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege besi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pestol horeng sugan aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon ngaranna pelorna tuh nya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah jatilok make pe kira-kira 12 luat teuy atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia koy ayo eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal kudu itu nomorosotkeun nanaseun pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeunna ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek nya teh goyang sia teh goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh bagus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana teh ieu dipaksa mah kos kitu teh batal tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isuk-isuk atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh engko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini bulan Ramadan ya enggak boleh juga makan nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh, kalau ngopi mau boleh. Wah singko bro brengsek singko. Eta jana memang can ngaji kakara ge 2 poe di puasa nya teh asup Islam can kang sungkung si ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh. Eta teh nya ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodo ma'dzur dihampura. Nah, dengan gitu Pak. Zaid, sia isu-isu kopi, emang kurang gitu. Temenang, sia, juga aing menang. Emang sia buat alat tali, tuh aing bapak aing haji, mak aing haji, sia, aing hampir munggah haji. Pada sia itu kopi baik, sugan teh mah menang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunan anak Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi lo baca Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakituna mah geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh bodoh. Kumaha nyana bae ngan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai. Di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kuari kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah
kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah diasupkeun we kanu tukang ka bool LGBT ieu mah. Nah lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu nah naonannya atuh da naonan segala asupan kayu segala naon teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu. Lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna waso imun nu puasana jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskina mere ka 60 miskin saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lis-shaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat. Masya Allah Masya Allah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun teu peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah ti peuting mah masa beurang mah ulah beurang masih ada lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana ingat lain po jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacat diperdekakeun. Wow, cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh, cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin.
miskin merek ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 letter. Ieu inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu mencek urang cilaka. Cek Kangjeng Nabi balik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Aing ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan mangga ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan atuh tah mah lain beulieun model kula ai amat mah jutaan. Oh mana mah teu boga geus bae puasa bae atuh 2 bulan berturut-turut nya geus beres geus kos kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut kula mah gede salah tuan cenah teh. Mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin samiskina saleter jadi 60 letter. Ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Bukan teu toboga cek jana teh kudu 60 mah. Cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebel aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Jeung tuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dieu tah. Ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang kitu. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula. Atuh geus bae dalahar ku maraneh kabeh jeung pamajikan siaga kabeh. Kayak ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikanna geus beres. Tah ieu jadi hukum artina eta itsqoro batin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari mah di urang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat. Ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Kos gitulah. Namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masyaallah. Mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade. Hiji nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut doraka. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka. Eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita. Nomor 2 la tarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana. Sakali deui sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa. Nomor katilu alaman tasahara zanan bi baqalail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya dahar begitu dahar beres kacai baraker ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh pacek teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana kok ji
biasanya iman kos mah isuk-isuk bareng neuleuh kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna horeng jemna ya Allah barang nanyakeun we ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 tajana sahur disangka ku jana penting poe eta nyana wajib bae imsak kostu puasa bari wajib qada antek sing ade ini nyana urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun imah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah nomor kaopat man aftara zananul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon mah deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kieu tah di kaso teh pan kasona awi banget asal geus keluar be set be laporan geus bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia jasa tah santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asa kieu wot laporkeun ku lurah pondok aya anu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil panggil gedangna bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Ki Holil pohoan habisin sama kamu habisin dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari ceurik nyana diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa wow kacaritakeun loba jasa
Santri loba terus barisan ngaji nyana kadinya ke Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang laporkan deh biasa kelurahannya Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah ya ngarep-ngarep dibawa tuh bawa gitu tuh laporkan deh kudu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin ya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae si aja sih cenah aing mah teh dipanggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen rukun lagi ngan syaratna teu meunang menta nya yai menta putuh ya batal kos kitu mah nah, coba kiai ge teu sabere-berena tuh di dieu baheula ya di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kabeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima ku cara betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah tak uang mantak besi orang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkan ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang terjadi kiai lah orang ke Mekah bae ka Mekah nyilip maksudnya nyilip ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip ka Mekah maksudnya dagang biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan gaya aing masyaallah kieu bae mah tuh isin kebalik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tak keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia we los kana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok masyaallah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa ka kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti cakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia cakira teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade ayalah santri di dieu nu Badung malih bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tah ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah
lauk atah di Ramohongan pan kos asak. Masa asak ayalah di dia ngaranna mau dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah bicara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene mau dibejakeun ngaranna nya sok ngaji seribe moal salahnya ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa ta santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tan nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid baik itu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik ti beurang kene ku nyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawirid lampu leutik pan aya lampu tempel mangga ayeuna bisa leutikeun asal aya sinar we diragakeun ku nyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar ajana seserian mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede segede gini dihareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman atuh teu bisa ngaji jata mati nu Badung lain putuh tama kos itu batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasa marhaba santri ka warung ganyawan punya ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong masyaallah eta nya kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo gol epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asa ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan jak kula maju karunya nu balik ti warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nu leunjana lumpat di dinya bae ye kasih sae jelema ieu aja kula digituan teh bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah kan itu ka pondok aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu Kareng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lalakon baheula kos kitu sangar di dieu sangar guys pun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan putuh loba jujin loba kemudian kuntilanak loba di dieu loba nah ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyaho wajib imsak tetap wajib qada lalawara nomor kalimah alaman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada
dari permasalahkannya lantaran naon diurang kungsi debat aduh masalah mendingan sukut mentok lo nanya kagol cicing guys sabodohnya rarana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah Masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu shaum biridatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal wahai dinhead saruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas saruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasana wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sekadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram nya ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh
bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukan karunya ke anak krempan ke anak besi anak tuh sehat udah nah ke anak iya awewe buka puasa anak masalah ngan engke nya wajib kodok nya wajib fidyah kodok wajib puasa fidyah anak wajib atau urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun. Jelema bisa naik teu bisa turun. Naik tulungan, naik. Turun atuh teu bisa. Tadi naik bisa. Ih, sia mah ongkos kabayan. Tadi sia naik mah bisa. Turun teu bisa. Masyaallah, ge kabayan. Kabayan mah kumitohana titah ngisang embung. Kabayan, sia lintas ngising, ngisang tiris. Tiris bau tetap embung goblok sia ayo kana teh ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun ku mitohana teh kebel nyana teh ngojay set kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba aing silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan blow-blown tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilek-sagilekna yang seri bae kabayan lamun di Bagdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus eta bae non gara gitu menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya teh halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu kieu bajeuna keur nyeuhil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede kitu bagus sakit ya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah aing 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah menceritakeun kabayan poal eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek na pikasirieun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan eta nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun
kodo nama tetep baik lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung tahunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodo nama sabulan teh 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu bae lamun tadina puasa nanya teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 60 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah Masya Allah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan. Ayan wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya de kodo iraha tuh coba cager deui aki-aki tah geung pidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib pidyah poe Minggu datang ka magrib pidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae yeuh bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe pae air ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajib nama eta beta nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan nu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah kitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna. Ya, saha nu pinter bisa ya. Kuari tahun sabaraha kuari? Sia mah dasar ka gaji mah lulu. Gaji teu boga. Tahun Hijriah 1437. 1437 bagi 8.
1437 bagi 8. 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun hayang nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Purwah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun hayang nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babali teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus samun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah dina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bener rumus keneh cokot hiji eta mah rumus we rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opatnya Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Purwah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa aya rumus-rumusna rumusna aya 3 jalan aya mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tak zat we anu engke dituna geus aya rumus berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok hehehe almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang teu hayang kunaon fotona bloon terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh ieu foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyawa derajatnya kudu pakai sulam teu kudu maka derajatnya maka sulam makan kudu dihitung atau pakai Ibnu Satir kudu dihitung mantap cek abah teh cek abah sia make ngitung keneh mah atah geus kitu aing panas di kitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai prakadituna dihina jasa
kudu dihitung-hitung kene gitu. Maka ieu bae sih hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu. Aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak gitu mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh mang anu nyahoeun abah ge. Hirup kene mah disebutkeun. Itu tah sia kadinya ngaji tah jago kepalakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup kene hirup. Hirup moal disebutkeun. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh. Aya jago kepalakna. Kumaha tuh bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, kudeuleu ku sia. Irabo sabaraha? Atuh 5, bah. Cak sagenep. Bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kan siap kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah kuyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seg di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud teh tadi adukeun teh poe anu nen derajat tadi hitung di dieu coba tuh cenah kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyahokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa masya Allah karim puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in isaipin lahar muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru, urang teh nahan, teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi bae geus kos itu. Puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri celi pake ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel kana berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat. Disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat
Dipuasaan kunyana beteng, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteng. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan. Masya Allah kan. Ayum sikaan jami'al doi. Nahan tina sakabe anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun, suku, al-muharramat, wal madahi, wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan. Ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta. Puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur. Sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu di puasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar, aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna pi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa, tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa adat
di baiti hadiu pe di imana nyana da pakuran ke aing puasa cak yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal keluar deuk di imah bae cuma kunci kunya awang puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini jayatun wasaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedekti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi taat nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa kek horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sing ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh ya nah iyalah seorang wanita mantak puasa urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang meleh tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man aing ngantak lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui puasa man aing berarti lamun sia takabur lain aing deui puasa man aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa man aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajiz bihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun aju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh
ku urang teh dipuasaan Allah sangat tersenyum. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Satahun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robayaana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan nya mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh. Loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Tah ieu Siti Robayatul Adawiyah iya tah. Di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah. Tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni. Malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieunana ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan. Mal doa teu kira-kira saja. Tadi dah mandek ditalar aja kieu mah wah senang ngawarung bangkrut aing. Tadi dah resep bae jaknya lah hayang lah sakana. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilakanya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran, Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ileung inget bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang neuleuh doa ka Gusti, geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang neuleuh ka Gusti, atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di surga batu mangga. Teman kos gitu mau malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek eta teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah digabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek.
sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajeun penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja nya mah mun neuleuh tukang karung nya mah jariji jariji sama aing sakumaha neuleuh teh kebocor aing para doa ya Allah sakitu bae abdi mah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina mas musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah besi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berarti ti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cek Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia tapi manusia embungeun hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang iya ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu